Om, Euy, wow tuh kasih Minarti. wow atuh. Gulisnya ho. Hai, Ajib mah. ho. Orang bener-bener ngebet om kamarna resep hayang keke kamarna deuh. Bogoh lain? Wah jelas lah lain mogoh deui, cinta mati pokona mah. Cek urang ulah Den, ulah ka manehna. Bogoh mah kudu ka anu boga salaki. Kunaon kana? Pan ari kasih Winarti mah pasti maneh loba sainganana. Loba sainganana. Heeh. Nah terus lamun misalkan kanu bogan salaki kumaha? Hiji sainganana. Hiji sainganana. Heeh. Saha gitu? Salakina hungkul. Waduh om. Hei, Keur naon euy? biasa koreh. Koreh-koreh. Duh, Heeh. koreh-koreh wae mun mangis lain. Mangis tuh, tapi ieu na tuh kula lai kabeh. Terus nutup kabeuli wae deh kah. Heeh. Tapi ieu macerna om, kasep teh nya urang heuh. Cek saha? Loba nu pada ngomongkeun bener kasepan? Asep sih. Kumaha? Tapina ente mah hayang kasebut kasep. Aya sababaraha poin anu kudu diperhatikeun. Naon gitu? Kahiji ulah ulin ka pasar, Ulah ulin ka pasar. kaduana ulah ulin ka mall komo. Kunaon keur? Pan cek maneh hayang katenyo kasep. Heeh, terus? Berarti ulina lamun Heuh. maneh hayang katenyo kasep kudu ka taman safari. Sia, den kunaon? Om. Ieu ceuli keasupan kacang euy. Kacang naon ieu teh? Kacang ijo nanya kumaha nya ngawarkeunna duh dipo. Kira aku bisa asup kana jorok. Ceuli keur kumaha? Biasa keur ngoprek-ngoprek ai celang teh asup ka dieu kumaha nya? Ngalana bingung deuh. Ah gampang, Den. Gampang kumaha ieu teh? Nyaho solusina? Nyaho. Kumaha? Sapoe tah 3 kali ku ente kecelakaan we ku cai. Kecelakaan cai. Heeh, tika 3 poe we. Nah terus Heeh, engke ge pan jadi kacambah, jadi toge. jadi toge. Heeh. Engke ngalana. Heeh, tinggal ngalang ke togena. Waduh, Om, kenaon euy? Keur ngasuh, Den. Ngasuh wae euy geblek. Heeh. Tas di mana? Biasa kukulintingan, ulin. Poe Minggu nya ho. Atupan ho hari libur. Heeh. Arek nanya Om euy yeuh. Nanya naon? Kunaon sih Om? Lamun misalkan dicarekan sok dijing wae kitu. Carekan ku pamajikan lain. Heuh diem we. Oh, Kunaon? kieu Den, ai urang mah lain eleh atawa sieun ku pamajikan. Nah, terus Ngan urang mah ingat kena peribahasa. Diam, bahasa diam adalah emas. diam adalah emas. Oh. Berarti atuh ari kitu mah lamun misalkan an osok tukang selingkuh loba emasna meureun. Nah, gitu. Heuh pendiam-diam.